أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ieu teh hijina doman tentang indung nu teladan anu teras diriweuhan sabarna taya bandingan diibakan diwedakan diuapan diinuman disimbutan dikekepan mun ateleun digaroan komo mun anak teu damang indung manikeun hariwang hate indung teu tenang mun anak teu acan damang kitu indung kanyaahna ka anak taya batasna sampai anak dewasana indung teu leungit nyaahna indung terus ngadoana ngadoakeun ka anakna sangkan salamet anakna di dunia jeung akhiratna tapi mun indung teu damang anak mata hariwang indung cerik nahan nyeri tapi anak teu peduli teu inget kana jasana indung sakitu capena ngurusan ti orokna dugikeun ka geus balegna salapan bulan kandungan najan nyeri ngalahirkeun diogoan digedekeun tos dewasa ditikahkeun ka anak sing bararisa ka indung mulyakeun jasa najan teu sakumaha minimal tong nyerikeunna manah indung dibungakeun hirup indung disenangkeun cukup ngan orok nyusahkeun dewasa singa bagjakeun cerik indung tiap peuting demi ngurusna anaking kajeun capek teu dirasa asal anak sare ti berat ti mimiti anak lahir kasusah indung haladir dahar sarena berkurang demi anak nu disayang henteu kaukur nyeselna lamun indung tos teu aya karna pas indung hirupna can pernah ngajieun bageuna
ayeuna nyaana mempeng aya kasempatan karasa mah teu kubatur lamun indung geus dikubur. Nadomani ieu diserat khususna pikeun nasehat. Wahai